sia sok nyebut astagfirullahaladzim. Muhun Pak. Naon teh artina? Nya muga Gusti ngahampura ka abdi ceuk si laing nya ka saha ka Allah. Kumaha lamun Allah ngajawab? Kumaha? Keur naon hampura ti kaula? Jawab. Tempoho bantuan like, komen, jeung subrek ya. Subrek dukung kreator-kreator Sunda kudu maju. Pak ulah diomongkeun Pak dihareupeun batur mah jeung Allah teh eueuh. Allah dalah. Ngomong cek ka mana karep yaki-yaki teh hayang ribut. Peka agama mah semar. Lalawara teuing ka Allah nyebut eueuh. Allah teh. Kenaon atuh disemari eueuh mah lamun nyembah kanu aya ka makhluk sia. Eta bener dia yang ngomong kita nama kan dia perbah teu ngarti teh deuleu sok can tamat sia nanya teh tah bongan sia nu nanya teu tamat aing ge mau ditamatkeun lamun teu tamat disebutna kabuntut bangkong tah lamun sasamet kabuntut bangkong tong pasea kaciri dilepangna para sehat teh teh buntut bangkong pada teh nyaho. Jadi Allah teh eueuh naonana babandinganana. Mun kita tadi atuh aki-aki di baledog bae. Tah arti kitu mah da teu tamat sia nanyakeunana. Eueuh teh eueuh naonana kitu. Nya aing ngajawab deui. Tah tamat ayeuna mah. Jadi berbandingan aja Pak. Tah gitu nuhun teu sangka geuning mah patahan teh wing teh mubadir ka bapak teh. Si edan. Nya anak aki pinter lu kalikuna. Bapak hampura abdi. Udah ngaran-ngaran dina proses teh nyaho mah kitu Pak rada gede ambek. Tak itu ya. Ampun jen Bapak hampura ti saha nya ti Bapak. Lamun geus dihampura ku dewek keur naon? Dah geus lieur deui ya. Tong ka dewek urang kaalohkeun sok. Sia sok nyebut astagfirullahaladzim. Muhun Pak. Naon teh artina? Nya muga Gusti ngahampura ka abdi ceuk si laing nya ka saha ka Allah. Kumaha lamun Allah ngajawab? Kumaha? Keur naon hampura ti kaula? Jawab. Lamun sia minta duit ka dewek. Ya sok ditanyakeun ku dewek, keur naon sia teh duit? Puguh teh mah keur jajan. Tak ayeuna sia minta hampura ka Allah keur naon? Lamun dibere hampura. Cah, lieur ieu. Lieur euy. Contoh nama kieu meureunnan, abdi teh boga salah ka bapak. Heeh. Pak hapunten abdi da can dihampura mah geuning ku bapak abdi teh can aya kecap hampura ti kolot mah meureun teu tenang hate teh. Heeh. Jadi abdi pangna hayang dihampura ku Allah teh supaya tenang hidupnya. Sanu tenang di dunia. Sakitu diudag-udag pangabutuh teh. Cacak dibere BBM naik geuning teu tenang sia teh hirup teh. Eta dikanyakeun deui jadi panjang atuh Semar. Alah. Sok tanyakeun ka kiai aya dunya alam tenang alam pana.
nya numutkeun dina katerangan meureun ieu dunya teh alam fana teh geuning jelema nepi ka acong-acongan hirup hayang tenang bari di dunya pasti di kita alam fana hayang sia senang hayang pindah ke akhirat nah anu ditah modal teh kula teh hirup hayang tenang bari di dunya pasti di kita alam fana hayang sia senang hayang pindah ke akhirat nah anu ditah modal teh kula teh dan di akhirat tuh tenang dulu sabab aya nu leuwih alus kahirupan dunya ti batak kahirupan dunya nya teh akhirat nya dina surat Waduhe teh walal akhiratu herulaka minal ula surat Waduhe ge bisa ngan anu teu bisa mah wauken Waduhe walaili ida saja waduha walaili ida saja dawing mah yang he pek teu naon ke naon mangna pangna ngampekeun heuh kapan aya ku ilmu parabot mah beunang teuing apa dumeh eta pan alifna digenti ku iya ngan iyana jadi harapna harap gering teu bisa dibebanan ku JR ku PS ku Jabar nya nu matak ha iya Jabar hae jadi waduhe walaili ida saje eta teh hartina dieuweuhkeun teh alifna digenti ku iya didab'an lisikol dieuweuhkeun lain di dapur didab'an lisikol tak kitu dah jadi jelas Allah teh nya teu aya babandinganana tah kitu nu matak dewe ulah dimitoskeun eta loba nu jarah ning ka kuburan Semar coba teu bisa ngarealisaksikeunana nya kumaha lamun abdi hayang jarah ka kuburan Semar da aya bejana cenah kuburan Semar tah lamun sia hayang init ka kuburan Semar initna kudu bari cicing tah eta mata clear deui wae kalau teh init kudu bari cicing lumampah ulah ngalengkah eta ku jara rawuh euy ongkoh titah init tapi kudu bari cicing lumampah tapi ulah ngalengkah alieur Pak liar pasti keur nu teu mikir mah init pan init nomor kudu nyingkah tapi kudu beri cicing lumampah ulah ngalengkah sok caritakeun atuh sanajan init ka mana-mana tapi hate cicing panteng eueuh deui semaheun angin Allah teuing la ilaha illallah tak kitu salamet kerjing dek ka mana sia init Allah yu aki hese teh jelema teh dengan kitu teh Pak lumampah ulah ngalengkah ulah panteng we eueuh deui semahkeun angin Allah Allah jika mana-mana oge iya nya Pak kade eta jadi lamun nepi tak kajarah ka kuburan Semar teh kudu mawa susuguh ta eta nu jadi mitos teh naon sasajena kumaha pangabeuki sia kumaha pangabeuki abdi naon pangabeuki pek suguhkeun ngan Semar
moal narima lamun eta rezeki nu dihakan ku sia teh ladang korupsi, ladang basilat, ladang judi. Tong boro make jeung ladang judi, ladang sorangan teu dijakatan moal narima Semar deui. Oh, Semar iya? Semar mana we? Berarti meureun Semar teh geus aya dina diri sewang-sewang. Tah eta. Apa ayana ge di Tegal Gorowong, hate nu molongpok, nu bersih, tah bere susuguhna kudu naon? Kudu bararesih deui. Ah, nyaan. Pawongannya Pak. Gusti Pak Wongan wong teh jelema nya Pak. Atau nyot beung jang. Nuhun Pak, rada brai-brai weh sing horeng ngaji maulah jauh tina dirinya Pak. Ulah anggang tina awak. Da lolobana maka Semar ieu nu bungkleukan ieu tah. Padahal geus aya dina diri sewang-sewang geuning Semar teh Pak eusina mah. Da dewek mah gamaran cermin. Cermin anu sok digelom ku barudak eta mah permen. Nya. Abi naon cara rek cok dewek nanya ke Semar jeung Nabi Adam heula mana gitu. Ceuk akah heula mana? Nya tetep aya Nabi Adam. Dan manehna mah gamar. Telat kuring atuh teu kabejaan. Wah, rame bisa. Wah. Jadi yakin ya ini mah Allah teh eueuh. Tong sok itu teteh nyilakak papa masih da warang ngambek Pak keun antep heula keukeuh aing mah eueuh aloh teh tong sok itu Pak ngambek jadi warang tong dibejaan ku bapanya geus antep cenah mikir. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe dan share ya. Ulah hilap, sabrek.